Emang eta jalan dek dikumahakeun, dek dibenerkeunnya. Tuh cuk. Henteu. Nah, moal dina naon? Geuning eta dipasang patok. Iya cek, imah Ceh Haji dek di lebaran. Hah? Imah Ceh Haji dek di lebaran? Nya cek. Aya naon ieu Mang? Iya Ceh Haji, Cuk Fitri nanya, yo dek dikumahakeun. Nya Ceh Haji, emang ieu jalan dek dikumahakeun. Imah Ceh Haji dek digedean. Jadi ieu jalanna dek ditutup ku Ceh Haji. Ieu nya Ceh Haji, ieu kan jalanan. Nah, dek dijieun imah. Ceu nyaho teu? Ieu jalanan sabagian asup ka imah Ceh Haji. Suka-suka Ceh Haji lah dek dikukumaha ge. Ceh Haji, ulah mentang-mentang ieu jalanan, masih kene aya hak tanah Ceh Haji. Ceh Haji sangeunahna. Lamun ieu jalanan sakirana engke dipake imah Ceh Haji, engke jelema-jelema dek ngaliwat ka mana? Terserah manehna dek ngaliwat ka mana-mana oge. Atuh sakirana lamun eceu hayang ieu tanah tetep jadi jalanan, atuh tanah eceu we jadikeun jalanan. Ceh Haji, abi mah teh cigak Ceh Haji. Ayo we berkoar-koar wae, pira tanah sajengkal wae oge dipake jalanan. Meni belagu pisan. Emang Ceh Haji kira abi teu ngabagi tanah keur jalanan? Aduh, itu aya naon ya ribut-ribut? Urang samperkeun yuk. Ceh Haji, tuh jalanan nu hareupeun imah Ceh Haji, eta tanah saha? Tanah abi. Sok coba lamun tanah jalanan itu ku abi dipager, Ceh Haji dek lewat ka mana? Lainna kitu, pira tanah keur jalanan wae pake dek dijieun imah. Terserah urang, tanah-tanah urang. Kan bae, jelema nu sarakah kana tanah, hirupna moal bakalan berkah. Nice. Aduh, di tempo-tempo menikah teh genah, kudu dirapihkeun ieu, meh teu magalata. Kayak sepeda geus teu kapake piceun we ngeuneurin wae imah oge. Bukan mah di dieu kayak pasang-pasang di sokotan. Waduh, Ceh Haji keur naon? Bikin sepeda nu geus teu kapake, kan itu Ceh Haji geus galede. Lainna ieu masih keneh alusnya. Alus naon ceu? Ieu mah urut geus gosek. Cik abi nempo Ceh Haji. Ieu masih keneh alus Ceh Haji. Lebar pisan Ceh Haji. Masih alus kok amat Ceh Haji. Beulina barang-barang mahal. Lebar Ceh Haji lamun dipiceun keur abi we nya. Oh, Ceh hayang. Wah, lumayan. Nggak dibeli we kan jadi sini. Minah wae udah gratisan. Ceh Haji keur abi we nya. Karunya budak abi hayang boga sepeda. Lamun hayang bayar atuh ceu. Nah, dibayar. Cenah mah dek dipiceun. Cenah aku eueuh hayang gratisan. Lamun eueuh hayang nya dipanggulikeun atuh anak eueuh. Emang hayang dibayar sabaraha Ceh Haji? 150 we. Mahal pisan Ceh Haji. 100 we nya. 150 geus murah ceu, bisa keneh dipake. Dan alus keneh. Yang geus atuh Ceh Haji, ieu ku abi dibayar 50 heula. Engke abi lamun geus aya duitna, ku abi dilunasan. Tapi sukanya dilunasana. Yang geus atuh Ceh Haji, nuhun nya. Nah, ya, kan jadi sama itu. Cek, mau sepeda saha eta? Iya nis, Ceh Haji micin sepeda urut. Pas ku urang dipenta, urang dititah mayar ku Ceh Haji. Jadi dibayar sabaraha? Dititah mayar 150, tapi ku urang dibayar 50 heula. Disukan 100 na kudu dilunasan nih. Mahal pisan kan eta urut. Teuing atuh nis, tapi kan bae nis. Kan urang hayang, urang karunya nis ke anak urang hayang boga sepeda. Dasar tengah telit perhitungan.